salam kawilujengan di lebet Nabi Gusti Yesus Kristus. Pangadika Gusti nyanggemkeun dina Markus 11 ayat ke-24. Kusabab eta kami ngabejaan lamun maraneh nanada jeung aya anu dipenta kudu percaya yen pamenta maraneh sanyana geus dikabul menta naon bae ge tangtu dibere. Ieu kaalaman pisan ku abdi sawaktos abi kaicalan dompet. Pas abi sareng kulawargi ngadoa di payunan Gusti kumargi di lebet dompet ieu sanes mung artos hungkul, artos mah mung sakedik mung 200 ribuan. Tapi didinya aya STNK, aya 2, aya SIM mobil sareng SIM motor aya 2. Nah dina waktu abi ngadoa sareng marurang kali sareng bojo ngadoa pas amin tabu salapan wengi eta pas satu acan obo ngadoa sasarengan pas di payun bumi aya nu ngetrok panto dibukakeun pantona rupina si jalmi eta nyangemkeun Pak tadi anu sami-sami naik kana truk ieu aya dompet bapak murag janten kapenak ku abi ieu ngajantenkeun kangge abi waktu harita kagum pisan di payunan Gusti naon anu ku abi diungkapkeun ka payunan Gusti ngadoa ti sapanjang tabu 2 abi terus cumario sareng Gusti ya Gusti kumaha sapertos kitu terus disangemkeun aya naonnya caur bahasa Indonesia mah aya kesinambungan teras-terasan ngadoa teh kitu henteu putus-putusna dina waktosna amin Gusti ngawaler. Nah para wargi sadaya abi umajak ka para bapak sareng ibu sadayana anu di mana wae ayana upami bapak ibu ngagaduhan masalah sareng persoalan ulah hilap urang kana teras ngadoa di payunan Gusti urang ulah galider naon anu disuhunkeun tangtos Gusti bakal maparin berkah ka urang saluyu anu ku urang disuhunkeun. Abi umajak teras ka para wargi sadaya hayu urang puseukeun mana sareng embutan urang dina waktos urang ngadoa ka payunan Gusti supados urang langkung ditumuwuh di payunan Gusti. Gusti Yesus ngaberkahan.